kencana sepatu kaca indah. Assalamualaikum. Salam. Ini dekat. Gimana Cak? Uli dong. Awak usah bikin kurung. Cek balik semuanya, orang teh begang gitu. Padahal banyak. Bodoh dong. Ngejok Ismail live. Nah, Ngomong-ngomong keur nyanyi naon, Lev? oh iya. Lagu Raja dan baheula teh Cinderella. Anjir, Cinderella, Jo. Lagu Cepet banget. booming baheula mah. Teng teng neng neng. Ah. Tapi kela, Ev. Cinderella nya kunaon dina lagu eta make sepatu kaca. Oh, gimana? Emang pakai sepatu kuda mah meureun jadina kieu. Tupik tatik tupik koswar rasa kuda. Oh, lamun bisa memakai sepatu kuda kumaha? Hah? Mun misalna make sepatu kuda? Kieu. Tuan Cinderella Heeh. pakai sepatu kuda Heeh. kieu. Tupik tatik tatik koswar sepatu kuda. Salah. Ah, emang kumaha? Nya lamun misalna Cinderella make sepatu kuda, kuda make sepatu naon? Ya. Aing rek neangan sepatu. Oma sepatu kuda. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuh. Yos urang kebakaran. Bendana teh ka roror kabeh. Kabeh hancur. Bisa nu nyesa. Sempak tuh. Sabar kan ngejang. Sudah mulai usaha yang mulai itu sabar lah, cobaan langsung. Bisa itu langsung ukur sabar lah. Cek Ustad Yoman bin Sa'ali alabatan Yoman Yoah. Sakabe cobaan pasti aya hikmahna. Terus masa ukur sabar. Dan kabeh barang teh hanyalah titipan sementara. Kiki balik kita Gusti Allah. Terus masa ukur nitip. Sabar ya namanya sabar. Sabar. Maacah. Ya orang naon. Kurang. Imah kahuruan. Astagfirullah, imah kahuruan. Barang urang. Ya kabeh. Unting raib. Alah. Sabar. Sabar imah kahuruan. Kalau dia titipan di Gusti. Sabar, ayo. Sabar. Ih, teranyar euy. Nyatu. Motor anyar, Bos. Meuli irahayu, meuli na irahayu. Kok aing kudu beja-beja anjing ka maneh meuli ge. Aing mah sombong ente juga tetangga. Ya kudu atuh, dua bejaan yang urang nyaho gitu dah. Tuh kudu lah. Keren teh. Keren nih, mantep ya. Cocok. Apa kan ini pembalap? Apa? Ini sok pakai pembalap. Oh, nya. Limosi. Oh, dah. Dah. Nyahoan mana hebat Udah euy motorna euy. Coba ya yang penting lampuna. Dah, sudah. Motor api ya. Tujuh parkir. Beri ngobrol mah di itu ya. Motor mana? Motor batu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Ojok, sehat? Panjang bro, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Atur nuhun ya Mak Abi tos diundang di acara pindahan Bapak. Oh, mohon. Petang lah ya insyaallah di banyak. Salo dah kami lagi kareke gek atau berpindahan di gek. Tadi Abi ngangkut lemari ini berat, Pak. Punten atuh aya kitu warna. Abi mah yang panci, nase gitu dah. Kali itu kali ciu si bondol. Ya, Mahal ngomong.
Mohon. Panggarakan ke pembantu bapak. Anu mana? Cuma pembantu bapak. Ih kela anu mana itu? Gelis, tukang beli amplopnya nggak bi? Aya nu geulis eta teh. Tapi nu mana ya eta? Eta nu gelis, pembantu bapak pada apa? Pembantu bapak dah. Ya, pojok. Mana teh amplop dihareup ke manehna bikin sampah? Nu boga panjang. Eta gelis urang Bogor. Punten eta mah pamujikan abdi. Memang nu digeunganteurkeun eta runtah ka payun. Baikin, Mohon. abi izin we nya. Ya, ini mah bagian dia racan oke. Menuliskan surat pindah. Waalaikumsalam. Lor, oi. Orang arek nanya. Cok, Arek di bulan puasa bulan korek nih. di mana-mana gemen ya. Ulah korek mah lain saukur ti bulan puasa wae. Di hari-hari biasa lagi ulah korek mah. Ulah teh kudu saling mengasihi, memberi ke sesama manusia dan sesama orang juga bisa sih. Pokoknya ulah korek we, minuman naon kek merek kejo kan naon. Saya cengkil ta merek. Penting mah memberi ulah korek. Usaha lancar kan? Jadi Aja. Lur, oi, ya minumannya tuh tadi naon? ada minta sumbangan cenah. Garep. 10.000. Bejakeun kita itu hareup anu minta sumbangan. Gawe gitu malah mentaan wae. Gak ada dengan mentaan jeung sumbangan. Cuman itu wajas pisan. Dibejakeun. Siap. Tur. Naon di? Kenapa? Kemana pas sobri itu menilai lo? Putihnya. Putihnya lo. Bawa. Ingat panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia deh itu. Oh, atuh. Kata sepi di mana? Di masjid, di pondok dia diambilkeun dia. Oh, aduh, tapi tadi pengalian putih rasa kabisa. Antep sambal. Capek dia abi tos ngebantusan keluarga bapak. Sing bantosan. Heeh. Kita betah kumaha bapak. Dah betah wae di dieu mana teh santai naon. Betah ya abi kabar tadi ngebantuan saudara bapak. Saudara. Oh. Saudara. Ayo abi mah tuh udah sebagai tetangga. Oh, Ya. Abi mah kudu saling membantu membanjar nasi kata. Jadi kan sesama tetangga mah ulah silih ngomong ke. mulai keras sudah mulai. Eta teh ngaranna Doraka. Doraemon. Jadi gitu Pak. Abi di kafe, abi itu sama sama bapak. Bapak kan kue di masjid. Mohon dapat tah wae di dieu teh. Bapak betah? Mohon Terus abi tadi satu. Bapak pamali abi teh habis. ayo ngangkatan barang-barang. Punya. Da abi mah apa saudara bapak? Jangan bantuan. Heeh. Kabeh sadayana barang. Bawa maling siapa? Paling mohon dari sekali. Paling. Kunanya sebenarnya pakai sepatu kaca. Oh. Kang geus cari tanah. Nyalon pakai sepatu kuda mah tuh meureun suara lagi jadi. Tak suara sepatu kuda. Oh, Gitu aing. karena itu nyawa di dia. Lu tuh kenapa tuh? Gas orang gak bakaran. Astagfirullah. Si anjing. Mana sih? Pas sabar ge sabar. Macah. Kunaon hasil ka urang kita mengaca teh. Naon? Kahuruan. Macah. Naon hasil ka urang mengaca ieu urang. Imam kahuruan. Urang kahuruan. Ya Allah.
Bangkar ya ini. Sabar memang. Sabar. Sabar mah urang ya. Tapi kan titipan di Gusti. Sabar drama. Sabar ge sabar. Iya dan naon si Om. Kang goreng. Macah kaguruan macah. Oh bener siap guys. Macah. Mimiti deui. Mimiti deui si Aca deui mimiti. Iya ka dieu ka urang naon? Lima ka kuruan. Tuh bener, ku ka urang. Barang-barang oge hancur. Ampun, ning astagfirullah. Parah ini. Ya Allah. Itu kalah ngajedog. Ciri ka pelacan we urang mungkin. Kalah ngajedog kan bae langsung gitu sabar. Tuh. Naon? Macah kadurukan. Nah, salah. Oh, makat ngomong langsung makat ya. Bohong gantek. Yuk, Lur. Urang boga salah. Urang rek nanya. urang ngarek. Nah, boleh kan. Ini nih. Lur, woi. Hari urang arek nanya, hari di bulan puasa. Bulan puasa. Bulan korek di bulan puasa. Di mana-mana ge ya kayaknya. Tetep di mana-mana ge ya disebutna ieu. Lain eta. Dia